Ganti spray kasur anu 2 minggu encan diganti. Agenda poe ayeuna teh rek marasihan kasur anu lumayan kotor ieu teh geus 2 minggu henteu diseuseuh. Bisa ditingali ieu teh mental gulingna teh meuni lalepet, urang poean we sakalian jeung urang seuseuhan sarung bantalna jeung gugulingna. Spray anu coklatna ge urang sakalian we lah urang beresihan. Mumpung aya hidayah ieu teh keur daekan soalna kadang wae sok dibully urang teh kedul. Padahal mah da jeung enyana abi teh kedul. Sabenerna mah poe ayeuna teh hoream merek nyieun video teh tapina lebar geus kabiasaan osok nyieun video jadina teh asa aya nu kurang. Aya teh ngalaanan sarung bantalna geus rengse rek langsung we dirawuan seuseuhaneunana ek diasupkeun kana mesin cuci ek langsung dicuci we. Soalna lamun diengke-engke deui teh sok hoream. Bari nungguan seuseuhaneunana beres abi teh rek langsung we sasapu. Sabenerna mah ieu teh was-was oge sih cicing di luhur beberes bari ngarekam kieu sok sieun teu kadenge aya paket soalna aya paket hiji deui nu encan datang. Geus biasana ngisi suara henteu karasa. Videona geus XCF. Sekian dulu video hari ini dari saya. See you next vlog. Bye bye. Assalamualaikum.